asal teu iman ka Gusti Allah kaum nu baheula langsung disiksa. Di umat urang mah umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teu gegeraan disiksa. Ialah keuntungan urang hirup jadi umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nya siksa teh kelompok-kelompok teh keseluruhan. Urang geus dibuktikan siksa ku Gusti Allah tuh tsunami, tingali tsunami Aceh, tambah deui tsunami Pangandaran, ditambah deui ku berbagai longsor-longsor tuh Padang, tingali tuh Cianjur, tuh Sukabumi, tuh Banten, tambahan deui selain daripada longsor teh angin gunung bitu dan lain sebagainya. Tak naon sing nasehatan dulur berencem jasa tamun urang boga camat boga bupati. Ia merupakan siksa ti Gusti Allah lantaran meureunanan urang anu nyieun dosa ka Gusti Allah. Ja urang nanu Allah, taneuh nanu Allah, kok urang teu ngabdi ka Gusti Allah ngan sakadar urang menikmati kahirupan dunia bayu, urang babarengan yu tobat yu. Kula geus unggal peuting ceurik bae lantaran pamajikan galak cak bupati teh. Sia cak masyarakat teh. Yu urang tobat ka Gusti Allah. Eueuh ngadenge kitu. Paling ngajaknya na lantaran bupati nati Golkar Kiai Golkar haju ngajakan titah tobat cak masyarakat sia bae sih tobat ulah sok ditahan ka kami ye sia gecan becus tobat teu dipercaya ulah tulah Kiai Golkar lah coba Kiai PDI badugan aing ku sia tah sia memapan boga ieu naon ngaranna tanduk badugan ku tanduk sia bae heulanan teu dipercaya. Juga nih mah petilu ye lantaran ieu mah hebat petilu mah behe komo petilu tuh pemimpin siaga tuh dibui. Ayo neuk mana atuh makana ieu kuari nu meujeuhna akibat daripada teu mareujeuhna isinin bupati ge hayang ngajakan tobat gubernur ge hayang cuman isin rasa masa si aing ngajak aing teu tobat atuh siana heula tobat henteu ieu terus-terusan bakalna selama henteu tararobat tetararobat kieu bae terus bae digunyang ganjing ku Gusti Allah ke dibere deui kasuburan ke ditol ke disiksa deui terus bae salila henteu babalik kanu bogana ka Gusti Allah terus bae sia teu percaya aing nu bogana cak Gusti Allah abeh kanyahoan bawa aing nu bogana aing nurunkeun siksa ka sia Jakarta teu eureun di banjiran aya nu ngajak tobat eueuh mararah strategina bae strategina ieulah itulah bongkar ieulah coba ieulah eueuh bae nu ngajak taubatan nasuha eueuh ye kiai mah teu nyaho bae meureun jadi imah bae tuh ja kami di Jakarta istighbar emang tobat istighbar soekeun sungut sia ku aing ye atuh aing ge nyaho istighbar mah sapira istighbar emang sapira istighbar mah tobat teh make syarat bego tuh aing haju bego bae pan ka sia bungan sia ka aing nganggap urang lembur ye ulah sok macem-macem sia ka aing sangat juang lembur ge aing mah lembur mana ye lain teh cilongok-cilongokna cilongok mau mal diberi moal Cikupa Bojong Sepatan ieu mah diliwat kan lain tobat teh lain sakadar istighfar bapak istighfar mah gampang tamakos gitu mah tapi hiji kudu nadam kaduhung dua kaban kudu ikhlas cabutan sarana kemungkaratan tah bar piceun tah naik klub piceun tah tempat-tempat mesum piceun tobatan coba di Jakarta pimpin ku gubernurna supaya tarobat sangkan ulah kabanjiran gubernur mana nu bisa mimpin tobat ayo tobat ngaranna salila kieu bae moal bisa ngajeun ku kumaha siksa deui banjir deui siksa deui hayo kieu bae terus ye lantaran teu babalik ka nu bogana balikeun ka nu bogana ayo tobat Mantap Kangjeng Nabi Hud mah disalametkeun jeung pengikut ka negeri Mekah geus ngadenge informasi bahwa malaikat Jibril ngabejaan ka Kangjeng Nabi Hud ya Nabi Allah Hud utusan Allah tuh Yaman kaum Ad geus disiksa geus rata ku ari mah ditiup Rihul Aqim munajat Kangjeng Nabi Hud Gusti geus kieu abdi kumaha cek Gusti Allah Hud
wari balik deui ka ditu ka Yaman selesaikeun eta anu berserakan cak Kangjeng Nabi Hud sugan teh geus anggeus tugas rencang orang kana rencan geus bisa kabayangkeun jelema golede mangka ning pararae haju geus saminggu beuh mana teuing bauna ya aing teh nyelesaikeun deui bae atuh emang kos kitu Rasul mah ulah haju selesai satungtung hirup can selesai berarti tugas balik ayo orang ka Yaman berangkat 70 kilo ka negeri Yaman geus kaambeuh hanyir beuh cek Kangjeng Nabi Hud cak pengikut-pengikutna ya Nabi Allah urang terus ya terus cak Kangjeng Nabi Hud emang kunaon nanya terus ambean rada lain deui cek kitu haju sarua aku lagi cek kitu kek kuang ke bae ge aya instruksi ti Gusti Allah ayo bae heulana ayo mesti balalengker kabeh ku sorban ya teroris cuma ya ya Allah jangan kumaha ya ayo terus cenah instruksi ti Gusti Allah terus 50 kilo beki ambreng-ambrengan terus geus teu kuat geus lain deui pas sakilo deui pohara bauna Kangjeng Nabi Hud sujud ka Gusti boro-boro titah ngaberesan ieu nahanan irung teu kuat Gusti ieu nyanggakeun ka Gusti mun abdi titah meresan jeung pengikut atuh ambe kudu dikumahakeun ieu teu kuat malah ieu pengikut mah geus parah di bos atuh pan boro-boro ambe kos kitu ngadenge ngambe kelek haji pendek orang geus gewe teu kuat ya Allah jol malaikat Jibril alaihi salam tak assalamualaikum salam Hud tugas laksanakeun urusan bau ya cekel tak dibere kabeh sagegede kieu kafur dibere ngaranna kafur kayu kafur kita didahar dibikeun ku Kangjeng Nabi Hud dahar gitu dahar tak Masya Allah mayit sengit mayit teh eueuh bau ku ari mah tah barang dibere eta eta lamun aya mantep jasa tah atuh mun bisa di SMS ku ari malaikat Jibril titah mawa eta mantep tah mantep teh sengit awak jadi sengit kabeh jadi sengit kan berjuang ai bau mah hese kan mulai narwel ka Kangjeng Nabi Hud ieu rada sarenyitnya bener cakeun kabehan sengit amat nya satu kabeh geus tina naon nya ieu tah horenganan ieu ti sorga kayu kafur ti sorga titah di dalahar seetik abeh ulah kaembe bau langsung datang ka dinya berserakan luar biasa manuk loba kene Kangjeng Nabi Hud ngagrokeun pemimpin man teu tali datang ini burung Garuda apa bukan dari Indonesia ya? Budak can aya Indonesia mah. Can aya Indonesia mah sekelem kene harita. Ditanya maneh manuk di mana? Abdi ciptaan Allah. Allah khalaqas samawati wal ard cak manuk. Maneh ka dia diinstruksikeun ku Gusti Allah kula sebagai panglimana titah ngaberesan ieu ngan kula hayang kapanggih jeung Rasulullah nu ngaran Hud ieu can kapanggih anu bakal ngaberesan ieu adalah pemimpinna Hud kula pemimpin ti Gusti Allah utusan langsung ngan sebagai makhluk manusana Hud can aya mana ieu ye teu bauheun teu budak aduh langsung dicekel gua Kang Nyabid ana Nabiullah Hud alaihi salam oh iya langsung manuk sujud asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna hudan rasulullah manuk syahadat si Ahok ente
batu-batu kabeh maca syahadat hampura cek pemimpin. Kami siap untuk melaksanakan perintah yang pertama langsung dari Allah, dan kami diinstruksikan oleh Allah setelah ketemu dengan pemimpin yang bernama Rasulullah Hud, kami siap untuk melaksanakan tugas-tugas dari Rasulullah yang bernama Hud. Dibantu kumanu watungan strategina Kangjeng Nabi Hud. Nah iya bawaan ka anu, kayu iya bawaan ka anu, iya bangke anu bawa ke gunung anu, iya ke gunung anu, terus dibantu kudu 70 we karari nginain nya urangnya. Ceknya aya manuk mantap ceknya. Nginain perang ge urang mun carita perang Ababil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfim makul. Raja Abroha anu sakitu ganasna luar biasa dek hancurkeun Baitullah. Deuk sahanu bisa nahanan jeung ngalawan atuh nyanggakeun sadaya-daya. Ki Abu Thalib ge sami bae nyangakeun sadaya-daya abdi mah ngan sakadar ngurusan onta doang ai Baitullah mah ya nu bogana teh Gusti Allah nyanggakeun ka Gusti nu nyiptakeun Gusti nu ngurus. Abdi geus teu kawasa kudu perang jeung Raja Abdullah nu sakitu gagahna. Tenang cak Allah, kirim burung ababil. Tuit atuh asal manuk tuit bet teh loba nu pae. Sia mah kumaha sih? Cak kolot asal aya manuk tuit beh hayu gara hitungan gede lembur aya hiji manu eueuh ieu tuit maneh teh diciptakeun ku Gusti Allah teh beda jeung batur lantaran dibere kagagahan jeung kakuatan jangkung 40 meter geus puguh gedena luar biasa. Batu bisa diangkatan tangkal kayu, bisa dicabutan ka laut, bisa oyok-oyokan maneh teh lain heureuyan. Ieu teh nikmat ti Gusti Allah cik atuh pake ibadah ka Gusti Allah. Iman atuh anjeun teh ka Gusti Allah sebagai pencipta. Hei, fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Sing areling atuh maraneh kabeh sing aringet kana nikmat-nikmat pamere ti Gusti Allah abeh maneh bahagia. Iman atuh ka Gusti Allah, percaya cing atuh ka kaula bahwa kula teh sebagai utusan Allah dilelewe ku kaum Ad, kaum Ad ajitana linabudallaha wahdah wa nazara ma kana ya'budu abana. Duh sia mah eureun-eureun asal hudang be sia mah dakwah asal bentak be sia mah kadengna ku aing ngajakan ka ditu bae ka pangeran nu teu urang nyaho teh nu teu kadeuleu. Mun ditanya di luhur apa dihandap cak sia lain di luhur lain dihandap. Lamun ditanya kaler kidul wetan kulon lapan cak sia mah lain di kaler lain di kulon lain di wetan lain di kulon. Di tengah tuh di tengah ge lain di mana atuh hud hese aing mah kasia dileceh-leceh. Ja urang teh pan boga pangeran titipan ti nenek moyang urang aya 3 ieu teh nu panggede-gedena pangeran teh pangeran Haba. Ieu mah gede jasa. Diciptakeun ku manehanana lamun nyana 40 meter eta jeung pangeran teh dileuwihan setengah tina dadag pagadag nyana. Berarti tambah 40 meter tambah 20 meter eta nyieun patung 60 meter tangkal kalapa mah eleh. Dipuja-puji aya deui patung teh nu rada leutik. Ieu mah patung teh ngaranna patung Samud, rada leutikan jeung rada handapan ti eta. Aya deui patung Soda eta mah handap jasa, bahkan nyana nyieun patung nu sok dibabawa kunyana di kantongan bila perlu kunyana engke dikaluarkeun aju disembah-sembah di kantongan deui kadang-kadang dibawa ngising teh pangeran. Eta pangeran ku dieu teu berontak dibawa ngising pan bau meureunnya. Ajupan meureun nyana 40 naon garang-garang jangkungna 40 meter meureun taina sabode kumaha. Heuh maksudna teh pangeran ku cicing bae dibabawa ku nyana. Aduh. Malah ngomong ge Hud sing karunya ka pangeran urang keur mah nyana teu bisa beuntat teu bisa leumpah. Urang sok aing seuri teh kunaon tarolol teuing.
karunyaan hud pangeran urang titipan ti kolot-kolot urang ti nenek boyang urang maneh mangan sakadar ngajak teh tu ibadah teh iman teh kaditu ka pangeran anu teu kadeuleun nu gaib teh maneh teh datang ka kami kabehan teh hanya ngajakan ka Allah nauhidkeun ka Allah haju nita ninggalkeun pangeran-pangeran titipan ti bapa moyang urang lah kieu bae hud geus atuh ayeuna mah maneh sok jung jajangji jacak maneh teh akan lamun teu iman ka Allah teu iman ka kaula bakal diturunan siksa hud kieu bae ku ari mah fatina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin jelaskeun buktikeun kabeneran maneh cek maneh mun kami teu iman ka pangeran nu ngaran Allah bakal disiksa buktikan turunkeun siksa ka kaula turunkan siksa ka kami mun ieu maneh rasul ayo bejakeun ka pangeran Syahud turunkan dekos kumaha coba ambu eta nangtaganana kos kitu amat eta kan ka Kangjeng Nabi di Kangjeng Nabi urang ge tahun 2015 sarua bae sakumaha nu diucapkeun ku Syekh Tuan Abdul Qadir Al-Jailani dina kitab Fathur Rabbani cek manehanana anta tada'il Islam wal iman ente teh ngaku Islam ngaku iman tetapi ente ngucap kama qalahul kufar sakumaha ucapan kufar bae mun ditanya mah Islam agamana mun ditanya mah iman percaya ka Allah tapi ari ucapan kos jelema kafir bae kumaha kafir ngomongna in hiya illa hayatuna dunya nahya wa namut eueuh deui kahirupan mah cak kafir teh kecuali kahirupan dunia geus kami mah teu percaya ka akhirat tah ente Islam ente iman tapi ente kos kafir bae lantaran di deuleu salat henteu ngeridit terus bae maling terus bae bobogohan terus bae ustad nge SMS ka jahe blon teh coba cak ustad teh kiai teh mah lain blon cager berarti cager tak ustad kos gitu eta mah lain cager oper cager pengakuan nama Islam jeung iman tapi omongan nama henteu aing mah teu ngomong kos kitu kadeuleuna unggal poesi ayo begitu hudang teh lain inget ka Allah inget akan ka pagawean-pagawean teh kapan dunia inget teh ka bisnis-bisnis teh kapan dunia inget teh ka ladang-ladang teh kapan dunia ketika azan didenggungkeun pan sia mah mipir henteu daya ka masjid pan eta teh seakan-akan hirup teh di dunia doang Allah di akhirat mah mun nya ge nyana yakin ka akhirat pasti nyana neangan ketuhanan yang Maha Esa belajar memperbaiki diri wau ke diri ka Gusti Allah lamun nya aya akhirat di jero hatena yakin nyana bakal ngaji ka jeung kumaha ge sagasna ngaji bakal make nah kulantaran teu ngaji teu wau ka Allah teu make teu salat teu puasa teu zakat ayo bae korupsi saangeun-angeun nyana sakayang nyana berarti kama qalahul kufar sarua jeung ucapan kufar in hiya illa hayatuna dunya tanya ku urang hei dewan sia kunaon sih salat henteu tapi kan dia teu bareres tagara korupsi pan terus kunaon kitu ceknya na eueuh deui kahirupan mah kecuali ngan di dunia doang geus aing mangpeng mumpung jadi DPR ku aing ku ari endeup dimak-mak-mak-mekeun aji mumpung ge aing mah teu ngomong kos kitu seakan-akan ngomong kitu lantaran nyana teu ngopenan ka alam akhirat urang mapan ku ari ieu mantak daek ngaji ge lantaran teu boga duit lain-lain nu mantak daek ngaji ge lantaran urang inget kumaha aing ke geus bae di kuburan kumaha ke aing lamun dihudangkeun ti kubur digiring ka masar kumaha ke aing lamun ditimbang mizan kumaha ke aing lamun dipasangkeun jembatan Siratal Mustaqim kan berarti urang rawong ka ditu mantak daek ngaji ge ieu teh urang keur dimensina dimensi alam nu itu nu keur di puncak mah keur aya di dimensi alam fana keur aya di alam nu rusak nu di Bali ku ari teh pejabat mobil aya duit boga ku ari teh keur liburan di puncak ku ari keur liburan di Lembang ku ari keur di liburan nu aya di Bali nu ka Singapura sagala rupa eta teh pamimpin urang sok henteu kumaha ieu nagara lain ngararaji hayo da kumaha teu nyahoeun kana ketuhanan yang Maha Esa nyana eta ji ieu urang dipimpin ku nyana nu ku ari nyana keur liburan
apa liburan teh di hotel, apa di hotel teh tetepan tempat ibadah. Tuh sia seuri berarti sia ngarti. Kok yang dipancing berarti sia ngarti tah berarti. Lah urang jaritakeun hotel tempat ibadah hehe. Sedangkan pemimpin orang kira di hotel, di Bali di hotel, di Singapura di hotel, nu ka Belanda, nu ka Amerika di hotel eta teh nu mimpin urang di jerona urang. Hayang gerak kabayang beneran. Ayo urang dipimpin kuno kos kitu senang teu. Eta teh teu ngarti kana ketuhanan yang Maha Esa. Wajar kurang nggak dia siap gitu balik di Singapura kayak dia ditatar dia baik cicing sia di dia sia boga mobil teh dipajak bolon sia pajak teh kami ya aing mah diperet ku sia datang kata luar getih aing sia mah hahehe di ditu ayo awe nu ku sia di Bali nu mana ya pan kitu amat lain kitu amat gaku sia dia teluh siapa aing leuwih teh lain lu ka sia tungtung namen teluh-teluhan ayo keur carita lamun urang ngabuktikeun bahasa nyana berpancasila ketuhanan yang Maha Esa kuari liburan muacet kamari pejumah kala luar bangsa Indonesia nu baroga mobil eta teh pejabat-pejabat anu digaji ku urang etis apa henteu sih nyana berpancasila etis apa henteu tinggal ditajong bae ku urang ainya mas ya berpancasila atuh matak laon wayah liburan di masjid dulur sadaya yuk urang kamarasin maca sholawat mumpung libur jakula sapopoe mah ieu teu kaburu ieu teh kaban negara urang yuk urang maraca sholawat cing menangkeun 4444 yuk abe urang pararaeh di masjid yuk bae pejabat tuh kitu ti DPR na ti PNS na eta pola pikirna berarti in hiya illa hayatunad dunya teu ngomong nya sakumaha omongan kafir bertingkah sarua jeung ngomong deui kahirupan baca kere kecuali kahirupan dour ya bang liburan dong dadah rakyat dia teluh siapa aing ngadadahan aing goblok meureun jadi aing mah teu ngadadahan seakan-akan cek ahli nuzor masa akan-akan ngadadahan eta teh man taqawala biqaulin fa idda'asihataha wa man tahawala bihalatin idda'asihataha wa husnaha sahaja lemah nu berucap berarti nganggap ucapan eta teh bagus cak nyana sahaja lemah bertingkah berarti eta teh nganggap tingkah eta teh bener jeung bagus cak nyana atuh aya koedah-koedahna cek ahli nuzor berarti nyana teh seakan-akan ngadadahan urang seakan-akan sanajan henteu dulur di ari mah bae nya jasa mah rakyat aing mah endeu ka puncak keulanan sakedeung di ditu urang encek geus nungguan aing dadah rakyat endeu teu diteluh kumaha ku urang geura paeh sia moal disalateun ku aing sia lah cenah ngancam kos kitu ieu kecil teh mah ulah dianggap kecil sia lah cenah ke sholawat na gede mah daek cenah ki ucim aja emang aing butuh sholawat tapi kan lamun ku Allah henteu dipaskeun mah hese bae jelema sugih dah babari cenah kiai mah jeung santri mah gas pokona asal dibere duit bae ge daratang kabeneran urangna keur eueuh teu dipetakeun ku Allah deuk kumaha nyana paeh urang keur eueuh deuk kumaha atuh emang kumaha eta mah urusan Allah deh iya maksudnya lain urang sadarkeun diri mumpung urang dibere umur ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala ulah cara ucapan para kafirin nu nyana mah hirup teh ngan di dunia doang geus mak di dunia meujeurna kafir mah kitu teh lantaran nyana teu boga kayakinan ka akhirat ai urang mah boga kayakinan ka sing harade Hud jangan ngajakan ibadah doang iman yang ibadah ke pangeran nu ngaran Allah haju tidak ninggalkan pangeran anu geus puluhan tahun ratusan tahun titipan ti nenek moyang tah Hud buktikeun omongan sia turunkeun siksa bejakeun ka pangeran sia siksa kitu kami kabehan ambo
idenya la cekang yang Nabi udah qad waqa'alaikum mir rabbikum rijsun wa ghadab lamun kitu petak maneh teh kitu kahayang maneh teh atuh pangeran mah maha nguninga maha ngarungu maha sagala-galana yakin jeung jelas qad waqa'anya ta'alaikum karanjeun kabeh mir rabbikum ti pangeran aranjeun yakni Allah rijsun siksa wa ghadabun jeung bebendu siksa keneh sakadar kula ngajak iman ka Allah ngajak ibadah ka Allah atuh jadi lunani fi asma'in samaitumuha anata anjeun maduan ka kaula ngabenduan ka kaula merangan ka kaula dina urusan-urusan ngaran-ngaran nu kumaha disebut yakni patung-patung anu tilu teh tadi anjeun jeung bapa anjeun teh ngabogaan patung eta mah kapal teu perlah diturunkeun ku Gusti Allah ti tangga ibadahan sugan aya hiji ayat ti tangga ibadahan haba sugan titah aya hiji perintah titah ngaibadahan si Asmud sugan si Somud teman si Sodaja teu aya ti dituna tama buatan-buatan nenek moyang anu kabalinger ma anzalallahu biha min sultan wa hujah wa dalil titah eta geus kieu mah kajen kukumaha ge maneh aya disiksa cek Kangjeng Nabi Hud fantaziru tungguan ini ma'akum minal muntazirin kula ngadaguan ti Gusti Allah hayo coba aya nyagakeun sadaya-dayana Gusti Allah dibere paila teu hujan-hujan sebulan 2 bulan 3 bulan genep bulan teu hujan geus sing bulaeh masyarakat mulai 7 bulan sataun teu hujan embe onta kuda himar geus mulai hererese nginum ningkat warika 2 tahun teu hujan-hujan manusia geus carang mandi kuari madiaman saat eta hese jasa kesulitan segala rupa lantaran eueuh hujan terbukti kuari jelema sing hararewas kabeh ieu meureun siksa teh nya eueuh hujan nya leh cak penggede-penggede can siksa kos kieu mah encan embe geus loba nu paraeh di gunung onta geus loba nu paraeh kitu keneh kuda berbagai hewan geus loba nu paraeh lantaran henteu bisa ngarinuk kitu keneh jelema ge loba sing geletek tapi tetep bae teu daek iman ka Allah teu daek percaya ka Kangjeng Nabi Hud alaihis naik ke 2 tahun setengah beuki parah bae ku ari mah naik ke 3 tahun nyana ngayakeun musyawarah cek badehanan aja eueuh deui kapan doa nu paling manjur mah kan di Mekah kabeh ge aya Baitullah tuh ujung-ujungna ka Baitullah kene jok urang utus ku ari mah sanagara harita teh diutus sabaina rajulan 70 lalaki bi amsalikum anu pohara hararebat dipilih ku manehanana 70 untuk berangkat ke tanah suci Mekah ngadoa supaya turun hujan baheulana berangkat dipimpin ku ngaran Kil bin Nadar berangkat ke Mekah langsung tawaf orang kafir ge tarawaf tiba lagi biasa beres tawaf langsung nyana ngadoa ka Gusti Allah ya Rabbi ya Rabbi pangeran abdi skini turunkeun hujan ka abdi makun tataskib sakumaha nu Gusti teu pernah nurunkeun hujan ka kaum Ad iskihim ya Allah turunkeun hujan ka kaum Ad maksudna anu geus sababaraha taun dihitung ku abdi salasa sanatin teu pernah hujan iskihim ya Allah ya Allah ya kunaon minta ka Allah sarua aya ditita iman ka Allah henteu iman tapi minta ka Allah kabalinger ngantungtungna heulanan caknya teh demi pangeran haba demi pangeran Asmud demi pangeran Soda jeung ditambahan ku pangeran-pangeran nu aya di tanah suci Mekah pangeran-pangeran nu di berbagai negara caknya batu-batu patung-patung coba kami minta turun panghujan kentuh kaum Ad nu geus 3 tahun teu hujan tiba-tiba
langsung reuk aya di luhur poe pohara jasa ta doa tuh sing taraweh diijabah doa urang hebat pangeran lain sembarangan aya suara dari di luhur wahai yaki nu ngadoana kan kikil ngaranna lain kikil heh teh ya tingali kumaneh di luhur awan tingali di dulu ku kabeh anu 70 kot ka luhur ka bunga cek suara aya sabaraha rupa di luhur teh tilu hiji baydo dua hamro tilu sauda aya warna putih warna berem warna hidung cak suara hayang nu warna mana ieu nu hendak diturunkeun langsung kil ngomong sauda lantaran sauda mah painaha aksarum sebab pangloba-lobana nurunkeun cai di mana-mana jeung di baheula ge ieu adalah mega mendung nu hideung mah geura-geuraan cak suara maneh nu 70-an iringkeun kami ka negeri aman setelah maneh menta nu hideung cepet dieuwekeun nu putih jeung nu beureum lah tinggal hidup bunga kabeh cap berangkat di Mekah ka negeri Yaman naik kuda koplak di luhur awan terus-terusan Masya Allah nyala geus bunga jasa geus tere datang ka deket Yaman orang Yaman nage pemimpin Yaman saat eta geus deuleu tuh nu kurang ditunggu-tunggu teh atuh deuleu di luhur tuh mana hud borojol hud aya naon hud deuleu tuh pihujanan deuleu doa kami pemimpin kami nu dikirim ke Mekah ka Baitullah ka Ka'bah tuh terbukti tuh keur berangkat ka dieu tuh deuleu Kanjeng Nabi Hud ge kaget jijaheunya cak Kanjeng Nabi Hud mah hujan gede bakal hidung teh hidung pohara wah aing beuki dilecehkeun bae cak aduh cak Kanjeng Nabi aing rasul pan ieu mana tuh jadi kieu sakira Kanjeng Nabi Hud langsung sujud ka Gusti Allah blak la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin fastajabna lahu wa najainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin langsung udah ngadoa ya Allah ya Rabbi mun bahasa urang mun bahasa Arabna panjang nawir qalbi ya Allah cahayaan hati abdi ilhaman abdi bere mujizat abdi ya Allah ieu nu keur iring-iringan mega nu hideung abdi hayang nyaho peneranganana Gusti Allah supaya ieu jelas abdi teh ieu utusan Gusti langsung saketika eta ya Hud anjeun jeung pengikut anjeun nu iman ka anjeun jeung ka kaula keluar ti nagara Ahqaf ti nagara Yaman berangkat ke Mekah anjeun bebeja maneh ka umat maneh bahwa maneh teh dek berangkat ka negeri Mekah dek nyalamatkeun diri berikut jeung nu iman ka kaula sebab bejakeun ieu nagara da disiksa gitu ya Allah ya Rabbi langsung Kanjeng Nabi Hud marahmai beungeutna aing asli rasul ya pedenya mah waduh okas urang wiridan izqala yusufu haju ayatnya apa mantepan tunduk lu sama gua lu langsung nyala saudara-saudara kaum Ahqaf saudara-saudara kaum Ad yang berada di negeri Yaman itu nu hideung di luhur lain hujan siksa kula geus aya instruksi ti Gusti Allah bahwa kula jeung penganut nu iman ka kaula jeung ka Gusti Allah
geus dititah keluar saha bae nu percaya ka kaula bahwa kula sebagai rasul saha nu percaya ka Gusti Allah bahwa Allah teh sebagai Khalik yuk urang berangkat titah ka negeri Mekah nyalametkeun awak yuk silakan berangkat mulai numarilu 1 2 3 4 5 genep 7 dihitung cuman aya sabing bilangan anu dikirim kunyana cuman 70 saeutik Kangjeng Nabi Hud eta dakwah 100 tahun ngan menang 70 urang atuh urang mah kuari nyeun pondok pesantren di imah setahun 2 tahun aya meureun santri 10-an terlalu loba teuing eta ge terlalu loba teuing 10 kuduna mah 2 ya 10 loba teuing eta dibandingkeun 100 tahun kan boga 70 berarti kan setahun hiji kan teu atuh 10 tahun 100 tahun kan boga 70 berarti ayeuna 70 bagi 100 sabaraha cepat tuh aing mah bukan murid Barodo Jasa heran 10 tahun gitu hiji acan berarti sapotong mulai berangkat disaring-sarikeun ku urang Yaman hod dek ka mana Mekah nek naon nyalametkeun kami mah tina siksa saha nu deuk nyiksa Allah mana siksa tuh nu hideung hujan tamat tiba heula ge hujan lain ku lagi sibere mujizat ku Gusti Allah kita berangkat indit ti kamari Allah ayo datangkeun hujan datangkeun siksa bejakeun ka Allah sakedeuk deui mulai berangkat Kanjeng Nabi Hud tetep kaula ngajak bae terakhir ieu ka umat kula mangan sakadar titah dakwah ku Gusti Allah itu nu hideung melegbeg di luhur teh eta teh lain hujan ternyata bakal jadi siksa kaula mangan sakadar ngabejaan bae bagi nu iman anu percaya yu urang salametkeun awak urang ka negeri Mekah aya geus kira ulah loba amangun ngabacokak ngalulu geus berangkat sia salametkeun awak sia teu kira-kira berangkat Kangjeng Nabi Hud beserta kaumna 70 tinggal kaum di dinya sing harewas sebenarnya orangnya sieun nya jauh dilok ngabohong sebenarnya mah urang sebenarnya gengsi doang ngarobrol teh gengsi doang sebenarnya urangnya tuh percayanya na Rasul ngan gengsi kan urang mau kan bobangsawan kan urang sebab ari Kangjeng Nabi Hud mah diutus ku Gusti Allah min ausatihim nasabau wa hasaba tina tahap pertengahan henteu terlalu luhur turunana naon kebangsawanana henteu terlalu handap ausatihim nasabau wa hasaba ditinjau tina segalana penuh kesederhanaan Kangjeng Nabi Hud maka gengsi deuk iman ka Kangjeng Nabi Hud Okos kuari bae aya santri magahan ngaji bener magahan tijan teh ketuhanan aya di dinya teh pejabat embung aing ngaji kos itu gengsi santri teh tamat SD acan aing mah kuduna ngajina ka dokter Rendus leg-leg ku sia dokter Rendus gengsi doang tah kan Bupati kita ngaji kemana ngajinya iya tuh kan berbagai kalangan ada kelas dong masa Bupati harus ngaji ke anak SD ingusan itu kami mau profesor ngaji doktor bila perlu keluar negeri kami mau ngaji tuh ngaji kos gitu nggak tahu lain ngaji ecek tahu kos gitu leg-leg kos ya Bupati ecek kayak di akhirat tidak ngaji di dunia deleken besia hiji na orang kita ngaji talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimat utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi hayuh sia geura sibukeun urusan dunia datang ka teu ngaji dihimpit ku bumi janger emang nanaonan aing mah sakadar ngajak doang tidak katolos los sia profesor ajian sia nah hiji sia di neraka jeung profesor cak profesor teh beuh ka aing nganggap kos kitu eta yang menganggap kitu ja
ekstrim amat nu teu bener maksudna bener teu siapa sok aju sensitif kabeh ngararoblol dulur kabehan cak pamimpin-pamimpin di negeri Yaman ieu Uhud geus berangkat beserta penganut-penganut na orang ditinggalkan sedengkeun tiba heula ge kapan Uhud teu pernah bohong naon nu diucapkeun ku nyana nyata-nyata urang kuari ditinggalkeun ku nyana jurang ieu cak nyana itu nu di luhur nu hideung teh cak nyana siksa lain hujan kumaha ieu tindakan urang geus kieu dulur kabehan cari cingga emang benar cak nyana Uhud tilok bohong aja ieu geus kieu kumaha urang tuturkeun bae Hud gengsi boh kajen paeh daripada nuturkeun Hud jeuh eta mah sarua jeung jelema susah aju guguru kajen teuing hese sakarat kajen teuing hese sakarat asal urang ulah mararat jeuh urusan disiksa di akhirat eta mah kumaha engke urang kaparatna bae tolol teh bahasa geus tadi orang jegik bae ngebedul ngaorang ngemonyet urusan sakarat lah itu tempat terakhir kita nganggap enteng goblok bener bae pan nu ngebedul sakarat nah hese jasa nu ngamonyet gitu kene di bukti-bukti kita tengah sakadar dunia nah ieu ge di Yaman teh gunjang ganjing ceramah pemimpinna kumaha ieu urang geus kieu lantaran Nabi Hud dengan Nabi kan nama si Hud anu ngaku Nabi ngaku Rasul kuari geus berangkat ke Mekah berikut jeung penganut-penganutna tinggal urang ayeuna di dieu kumaha tindakan urang ja urang geus saperti sabenerna mah hate leutik mah percaya ka hutengan gengsi doang gengsi ku kabeungharan gengsi ku kagagahan gengsi ku jabatan lantaran urang gengsi aju teu iman ka nyana padahal mun diperhatikeun bener jasa ti awal ge omongan-omongan nyana nah ieu urang kumaha ieu kumaha ieu kur mujuna unggal poe rapat urusan kos kitu bae aya awewe lulumpatan tok 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 naon lulumpatan angin di ditu geus aya angin susah aja macem-macem bae angin ngagedebur-gedebur di ditu tuh bobeak tuntung itu kula ge datang ka dieu lumpat teh maksudna beusi kena angin gede jasa awewe lumpat deui ka ditu ngabejaan aya angin gede tewak cek gela teh bugo angin naon segala angin segala tewak ngacaukeun dunia sia bangsa jadi kacau bayana sia tewak si awal angin caknya angin mana angin itu di luhur mana jante sakedeung deui bener kabelah dia war jijaheunya angin ieu angin war angin coba kumaya orang kesekian saudara-saudara sekalian untuk menyelamatkan diri mari kita masuk ke rumah masing-masing asup ka imah dan dikunci supaya angin tidak masuk belum coba asup ka imah bro karoncian kunyana mulai angin kadenge nyana ngintip anginna hideung anginna berupa hideung sebab di luhur lagi hideung wow eta bareng ujung anu diutus 70 ti Mekah teh nyana langsung pidato dulur ieu kamarana sarepi amat kalau luar mana pamimpin ieu kula ieu tas di Mekah ieu tas di ijabah doa ieu tuh deuleuh hideung di luhur pugu angin ngagedeber nyana ceramah tolol teh cenah asana kabalinger jadi jelema aruh hiji-hiji acan arasup ka imah meureunan nyana ge kanu 70-an urang arasup yuk ka imah koncian yuk cek nyana teh ieu asana angin lain hujan ieu nyana geus boga rarasaan asup ka jero imah langsung mimiti hewan-hewan halali di angina teh nya gedenya hideungnya muter kadege suarana
mah kieu lain angin panggal geus kumaha bae. Ya Allah ya Rabbi, angin di hidung tergede ngegelebug anu luar biasa, tanpa aya caian, tanpa aya nanaonan disebut narihul hakim, angin anu hapa, angin anu henteu disertai ku katiisan-katiisan pan urang lamun keur cicing panas, kemudian aya angin komo aya bintik-bintik cai manikmat nu aya ieu mah lain. Angin teh teu dibarengan ku nanon angin teh angin be kadeuleuh segala rupa hewan, kuda geus mulai kalaluhur termasuk onta geus puguh bangsa hewan-hewan nu laleutik memulai kuari kacabutan tatangkalan tangkal korma tangkal buah be kacapudan teu daek ka mana angin teh di dinya bae deui terus we muter we war kuari mulai geus beak hewan-hewan geus beak tatangkalan disaksian ku manehana wali berkaluhur sing gudubrak wah kuari imah oyag-oyagan goreng gojreg nyana kan sieun rubuh salah ieu kanyana-cenanya di jero salah keluar salah ieu kudu kumaha ieu lantaran imah oyag-oyagan kan nyana sieun ka imah keluar nyana sieun di jero nyana sieun tetep berpikiran mendingan keluar wala luar kabehan imah oyag-oyagan ngaranna ge siksa henteu gegeraan kieu berbabareng henteu terus bae engke leutik angin teh kabeh aya bae war tah jakna eueuh tah angin tah kuari mah mulai ngagedean deui ngagedean oi angin gede teu kudu woi ya kabehan nyahoeun tarolol kaum agar nya geledepan nya carowong pan atuh geus bae pokona mah sing jeroak sing derengek langsung ka bawa anu puluntang pelanting pulang keureun deui angin rada leutik jana ngap-ngapan deui terus angin dibalikeun ku Gusti Allah nu tadina ngatuhu kuari ngenca woi tibalik angin woi wah siksa anu luar biasa geus kuari ka imah sing golotak buah kacabut ka bawah ka luhur langsung ka bawah ka luhur begitu dibalikeun anginna kuari imah ka bawah ka luhur raga gahandap ka gudubrak ajur termasuk jelema-jelema sing pasolengkrah ilah siksa Allah subhanahu wa ta'ala masya Allah mantap فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين Panjainahu maka kaulan wagung cek Gusti Allah nyalametkeun ka Kangjeng Nabi Hud walladzina ma'ahu jeung pengikut-pengikutna minal mu'minin anu berjumlah cakaul mangan sakadar 70-an bi rahmatin minna dengan dedekanya kaula diberangkatkeun Kangjeng Nabi Hud beserta penganutna ka negeri Mekah nyana kuari mageus aya di Baitullah tinggal kaum-kaum adua qatana dabirul ladzina kazzabu ku kaula disiksa kaum ade jelema nu ngabohongkeun ka ayat-ayat kaula disiksana fa ursilat alaihim rihul hakim digelebukeun dikirim ka kaum ad angin anu hapa tanpa aya cai-caian angin teh angin wa ma kanu mu'minin ku boloon-boloonna
disiksanya nate teu iman ka Allah, teu iman ka Kangjeng Nabi Hud alaihis salam. Beak kabeh siksa gesing pasolengkrah kuari tangkal kayu hewan imah gunung batu-batu jelema-jelema sapoe dua poe eueuh nu hirup hiji-hiji aja, 3 poe mulai ka ambebau, 4 poe mulai lain lalagaan bau teu bau jasa, datang ka 7 poe ambalaya bau na pohara, maka Allah ngutus manuk diciptakan ku Gusti Allah, manuk anu gedena kira-kira bangsa sameter gedena panjang naman. Turun manuk tersebut, ribuan manuk Allah nyiptakeun nu mawaan bangke ka laut, anu nyatuan bangke nu mawaan dan lain sebagainya. Ialah tentara Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah menghendaki mengirodat, kabeh jadi tentara Allah. Angin tentara Allah, kutu jadi tentara Allah, berit jadi tentara Allah, lalai jadi tentara Allah, simet jadi tentara Allah, bangkong jadi tentara Allah, manuk jadi tentara Allah. Jakabeh genu Allah nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti Allah. Dek nyiksa Allah, dek nyiksa kaumna gampangkeun Allah mah teu kudu ku urang Amerika, teu kudu ku urang Inggris, teu kudu ku urang Belanda. Dek disiksa mah disiksa babari Allah, berit bakong babarian Allah mah. Asal teu iman ka Gusti Allah, kaum nu baheula langsung disiksa. Di umat urang mah, umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teu gegeraan disiksa. Ialah keuntungan urang hirup jadi umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nya siksa teh kelompok-kelompok teh keseluruhan. Urang geus dibuktikan siksa ku Gusti Allah tuh tsunami, tingali tsunami Aceh, tambah deui tsunami Pangandaran, ditambah deui ku berbagai longsor-longsor tuh Padang, tingali tuh Cianjur, tuh Sukabumi, tuh Banten, tambahan deui selain daripada longsor teh angin-angin, gunung bitu dan lain sebagainya. Eueuh bae anu ngajakan tobat ka Gusti Allah. Sugan aya hiji gubernur anu hajunyana tobat tabarruk ka Gusti Allah, cerik aju ngajak umatna teu kadenge. Sugan aya bupati anu ngajak tobat ka Gusti Allah teu ngadenge. Sugan aya menteri atuh anu ngajak tobat, dirina tobat aju ngajakan tobat ka masyarakat teu ngadenge. Sugan presiden atuh eueuh berarti geus bener-bener nyana geus teu nyahoeun kana ketuhanan yang Maha Esa. Boloon eta pasang usia Garuda tadi dia tak dilegeg sia ku Garuda pasang mantak naon sih nganasehatan dulur berencem jasa tamun urang boga camat boga bupati. Ieu merupakan siksa ti Gusti Allah lantaran meureunanan urang anu nyieun dosa ka Gusti Allah. Ja urang nanu Allah, taneuh nanu Allah, kok urang teu ngabdi ka Gusti Allah ngan sakadar urang menikmati kahirupan dunia bayu, urang babarengan yu tobat yu. Kula geus unggal peuting ceurik bae lantaran pamajikan galak cak bupati teh. Sia cak masyarakat teh. Yu urang tobat ka Gusti Allah. Eueuh ngadenge kitu. Paling ngajak nyana lantaran bupatina ti Golkar, Kiai Golkar haju ngajakan titah tobat cak masyarakat. Sia bae sih tobat ulah sok ditahan ka kami ye sia gecan becus tobat teu dipercaya. Ulah tuh lah Kiai Golkar lah coba Kiai PDI badugan aing ku sia tah sia memapan boga ieu naon ngaranna tanduk badugan ku tanduk sia bae heulanan teu dipercaya. Ah sugan ieu mah petilu ye lantaran ieu mah hebat petilu mah behe komo petilu tuh pemimpin sia ge tuh dibui. Ayo neuk mana atuh makana ieu kuari nu meujeuhna akibat daripada teu mareujeuna isieun bupati ge hayang ngajakan tobat
gubernur ge hayang cuman izin rasa masa sih aing ngajak aing teu tobat atuh siana heula tobat henteu ieu terus-terusan bakalna selama henteu tararobat kieu bae terus bae digunyang anjing ku Gusti Allah ke dibere deui kasuburan ke ditowol ke disiksa deui terus bae salila henteu babalik kanu bogana ka Gusti Allah terus bae sia teu percaya aing nu bogana ca Gusti Allah abeh kanyawan bahwa aing nu bogana aing ngurunkeun siksa ka sia Jakarta teureun-eureun di banjiran aya nu ngajak tobat eueuh mararas strategina bae strategina ieulah itulah bongkar ieulah coba ieulah eueuh bae nu ngajak taubatan nasuha eueuh ye kiai mah teu nyaho bae meureun jadi imah bae tuh jak kami di Jakarta istighfar emang tobat istighfar soekeun sungut sia ku aing ye itu aing geus nyaho istighfar mah sapira istighfar emang sapira istighfar mah tobat teh make syarat bego tuh aing haju bego bae pan sia bukan sia ka aing nganggap urang lembur ye udah sok macam-macam sia ka aing sangat juang lembur ge aing mah lembur mana ye lain teh cilongok-cilongokna cilongok mau mal diberi moal Cikupa Bojong Sepatan ieu mah diliwat tobat teh lain sakadar istighfar bapak istighfar mah gampang tamakos kitu mah tapi hiji kudu nadam kaduhung dua kaban kudu ikhlas cabutan sarana kemungkaratan tah bar piceun tah naik klub piceun tah tempat-tempat mesum piceun tobatan coba di Jakarta pimpin ku gubernurna supaya tarobat sangkan ulah kabanjiran gubernur mana nu bisa mimpin tobat ayo tobat ngaranna salila kieu bae moal bisa ngajeun ku kumaha siksa deui banjir deui siksa deui hayo kieu bae terus ge lantaran teu babalik ka nu bogana balikeun ka nu bogana ayo tobat Mantap Kangjeng Nabi Hud mah disalametkeun jeung pengikut ka negeri Mekah geus ngadenge informasi bahwa malaikat Jibril ngabejaan ka Kangjeng Nabi Hud ya Nabi Allah Hud utusan Allah tuh Yaman kaum Ad geus disiksa geus rata ku ari mah ditiup Rihul Aqim munajat Kangjeng Nabi Hud Gusti geus kieu abdi kumaha cek Gusti Allah Hud kuari balik deui ka ditu ka Yaman selesaikeun eta anu berserakan beuh cek Kangjeng Nabi Hud sugan teh geus anggeus tugas horeng encan Encan geus bisa kabayangkeun jelema golede mangkaning pararae haju geus saminggu beuh mana teuing bauna ya aing teh nyelesaikeun deui bae atuh emang kos kitu Rasul mah ulah haju selesai satungtung hirup can selesai berarti tugas balik ayo orang ka Yaman berangkat 70 kilo ka negeri Yaman geus kaambeuh hanyir beuh cek Kangjeng Nabi Hud cak pengikut-pengikutna ya Nabi Allah kurang terus ya terus cak Kangjeng Nabi Hud emang kunaon nanya terus ambean tada lain deui cek kitu hade sarua aku lagi cek kitu kek kuang ke bae ge aya instruksi ti Gusti Allah ayo bae heulana ayo mesti balalengker kabeh ku sorban ya, teroris cuma ya ya Allah jangan kumaha ya ayo terus cenah instruksi ti Gusti Allah terus 50 kilo beki ambreng-ambrengan terus geus teu kuat geus lain deui pas sakilo deui pohara bauna Kangjeng Nabi Hud sujud ka Gusti boro-boro titah ngaberesan ieu nahanan irung teu kuat Gusti ieu nyanggakeun ka Gusti mun abdi titah meresan jeung pengikut atuh ambeu
kudu dikumahakeun ieu teu kuat malah ieu pengikut mangeus para di bos atuh pan boro-boro ambek kos kitu ngadenge ngambek kelek haji pendek orang geus gewe kuat ya Allah jol malaikat Jibril alaihi salam tak assalamualaikum salam hot tugas laksanakan urusan bau ya cekel tak dibere kabeh segegede kieu kafur dibere ngaranna kafur kayu kafur titah di dahar dibikeun ku Kangjeng Nabi tah dahar gitu di dahar tak masya Allah mayit seungit mayit teh eueuh bau ku ari mah tah barang dibere eta eta lamun aya mantep jasa tah atuh mun bisa di SMS ku ari malaikat Jibril titah mawa eta mantep mantep teh seungit awak jadi seungit kabeh jadi seungit kan geut berjuang ai bau mah hese kan mulai narwel ka Kangjeng Nabi ieu rada sareungitnya bener cakeun kabehan seungit amat nya satu kabeh tina naon nya ieu tah horenganan ieu ti sorga kayu kafur ti sorga titah di dalahar seetik abeh ulah kaembe bau langsung datang kadinya berserakan luar biasa manuk loba kene Kangjeng Nabi Hud ngagrokeun pemimpin man tali datang ini burung Garuda apa bukan dari Indonesia ya budak can aya Indonesia mah can aya Indonesia masih kelem kene harita ditanya maneh manuk di mana abdi ciptaan Allah khalaqas samawati wal ard cak manuk maneh ka dia diinstruksikeun ku Gusti Allah kula sebagai panglimana titah ngaberesan ieu ngan kula hayang kapanggih jeung Rasulullah nu ngaran Hud ieu can kapanggih anu bakal ngaberesan ieu adalah pemimpinna Hud kula pemimpin ti Gusti Allah utusan langsung ngan sebagai makhluk manusana Hud can aya mana ieu teu bauheun teu budak aduh langsung dicekel gua Kang Nyabid ana Nabiullah Hud alaihi salam oh iya langsung manuk sujud asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna hudan rasulullah manuk syahadat si Ahok ente manuk syahadat batu-batu kabeh maca syahadat hampura cek pemimpin kami siap untuk melaksanakan perintah yang pertama langsung dari Allah dan kami diinstruksikan oleh Allah setelah ketemu dengan pemimpin yang bernama Rasulullah Hud kami siap untuk melaksanakan tugas-tugas dari Rasulullah yang bernama Hud dibantu ku manuk waktu ngan strategina Kangjeng Nabi Hud nah ieu bawaan ka anu kayu ieu bawaan ka anu ieu bangke anu bawa ka gunung anu ieu ke gunung anu terus dibantu ku 70 we karari ngeunaheun nya urang nya ceknya aya manuk mantap sekira ngeunaheun perang ge urang mun carita perang Ababil alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfim makul raja Abroha anu sakitu ganasna luar biasa dek hancurkeun Baitullah deuk sahanu bisa nahanan deuk ngalawan atuh nyanggakeun sadaya-daya Ki Abu Thalib ge sami bae nyangakeun sadaya-daya abdi mah ngan sakadar ngurusan onta doang ai Baitullah mah ya nu bogana teh Gusti Allah nyanggakeun ka Gusti nu nyiptakeun Gusti nu ngurus abdi geus teu kawasa kudu perang jeung Raja Abdullah nu sakitu gagahna tenang cak Allah kirim burung ababil tuit atuh asal manuk tuit bete teh loba nu pae sia mah kumaha sih cak kolot asal aya manuk tuit beh ayo gara hitungan ge di lembur aya hiji manuk eueuh ieu tuit hitungan di lembur we budak sanu muriang kara euy
asana poe ieu ya ngeusan ye emang urang tweet di saya toh eta kolot baheula mah bisaan bae kumaha sana tweet ku sugan teh mah bener manuk tweet horeng budak make daun cau teh goblok sia tipu sia paengan nu paeh poe ieu horeng sia bisa anta budak make daun cau teh nurutan manuk budak angon mapan bisa eta nah iyalah rapih ku manuk kabeh geus beres kemudian dihujanan ku Gusti Allah rek geus pamitlah manu kami sebagai panglima Allah kami sebagai tentara Allah tugas kami geus selesai maka kami balik ke tempat asal kami cek Kanjeng Nabi Hud di mana kampung mante coba nomor teleponnya sekarang ente tawa itu berarti aing tawa itu berangkat sesuai dengan penuh hikmat Kanjeng Nabi Hud melepas keberangkatan tentara Allah sekian ribu yang berupa buruh berangkat didoakan ku Kanjeng Nabi Hud alaihissalam wallahu alam di mana tempatna manuk tersebut tinggal Kanjeng Nabi Hud dihirup dirinya terus ibadah ka Gusti Allah tentrem jeung tenang telila ti sabada eta Kanjeng Nabi Hud langsung didatangan ku malaikat Jibril ti Gusti Allah cek malaikat Jibril ya Nabi Allah Hud alaihissalam geus beres tugas anjeun mamaka anjeun ku ari dek dipundut ku Gusti nyanggakeun ai geus beres cek Kanjeng Nabi Hud langsung datang malakal maut cabut nyawana dimakamkeunlah Kanjeng Nabi Hud alaihissalam di Yaman mantak besi aya nu dek milu ziarah ka Yaman siap-siap ngumpulkeun duit 50 juta kabehan direkrut ku Haji Pendi sabaraha puluh atawa ratus ke dibawa ku Haji Pendi duitna hajut teu balik deh ulah nyalakeun ku ulah haju 50 juta ke aya 100 urang betul 5 kali 100 sabaraha 5 miliar kan sedangkan imahna harga nangan 20 juta harga karung wayangan 15 juta mobil nu aya ge geus mogokan bae geus hese jang nyokotna paling ge babagi anak-anakna 12 ring hiji geus ziarahan masyaallah direncanakeun hayang ziarah ka Hadramut hayang ziarah ke Aden hayang ziarah ke Oman hayang ziarah ke Malika di ditulah tempat para nabi Allah urang menyaritakeun Kanjeng Nabi Hud Yaman urang menyaritakeun Kanjeng Nabi Sulaiman Yaman urang menyaritakeun engke sababaraha nabi Yaman kuari keur diacak-acak negara Yaman lantaran Sunni nu kaluar terlalu kuat suara Sunnina maka diasupanlah ku Syiah untuk nu pertama seperti gitulah hayang supaya Syiah menguasai eta mangan sakadar awalan kabeladeuna muatan-muatan daripada peperangan Ambalaya nyaritakeun minyak lah nyaritakeun logam lah nyaritakeun emas lah nyaritakeun berbagai hasil bumi nalah untuk nu pertama mah motif peperangan seperti itu padahal Sunni Yaman teh berbeda jeung nu aya di urang rada berbeda saeutik komo kuari geus kebauan ku Wahabi contoh lamun aya Sunni keluaran Yaman ngaharamkeun ngarokok kan geus berbeda Sunni nu aya di Yaman marhaban nu aya di urang dirubah padahal nang wali Sunni nu Yaman turun ke urang aya sababaraha perbedaan ai Sunni kana masalah geus kos anu nu bisa ngaji bae di Indonesia nyana berleha-leha ngaharamkeun ngarokok tinggal dibaca di kitab Fawaidul Makiyah tuh menang saha baca pamacakeun tanang wali di berbagai kitab-kitab tah nang wali
ai endek ngajang pribadina mangga bae ngan nyana endek ber leha-leha di Indonesia ngarobah hukum di Indonesia bakal kalah luar ujianana ulama-ulama wali-wali di Indonesia ulah kenah-kenah nyana Yaman nyana Turki nyana Suriah haju nyana di Indonesia ngalecehkeun bahwa di Indonesia wanu pinter emang kiai pinter aing lain aing keur ngomong doang aya di Indonesia nu pinter emang sejarahna kumaha Syekh Nawawi urang mana Jawa Tengah Jampes anu nyarahan Minhajul Abidin anu sampai ayeuna terkenang Sirajut Thalibin urang mana mempersatukan umat se-Indonesia dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari urang mana diakui dunia ulalalaga di Indonesia ngan Indonesia mah mun cicing-cicing bae heula cara sireum artinya sireum eta kan cicing bae atuh sireum ge ka tincek-tincek teh mah bae sejarahna ngalawan Belanda kiai diseret diserang datang ka pos dibuka dadana ku Ki Ahmad tembak saya urang mana eta ulah sambarangan kakarak bisa ngaharamkeun ngarokok aju nengkrek ulah endek ngaharamkeun sorangan bae atas nama supi tasawuf pek bae ngaharamkeun speaker atas nama pribadi tasawuf pek bae ketika dinasionalkan adu kekuatan mana alatna mana hadisna mana Qur'ana mantekan jeung munazarahan hudang ujana ulama Indonesia mah ulalalagan emang di Indonesia kumaha ditakuti ulama Indonesia anu pernah jadi imam haram sabaraha kiai di Indonesia lain lalagaan datang kardongengna ulama-ulama nu di luar negeri ngimaman di Masjidil Haram nu hees tapi itu bagus soleh ngimaman di Masjidil Haram wabeh hees lain lalagaan padahal mah teh kudu tu bagus soleh kuari ge keur ngaji hees bae itu emang watak meureun tah mah ikeur nyaritakeun sejarah sehingga ada Indonesia Bung Karno dunia mengakui Gus Dur dunia sampai saat ini diakui dunia ulah main-main ngan hartina pek bae yu urang babarengan ulah sok haju bertengker-tengker kakarak jebolan ini jebolan cerita jebolan Turki di urang haju huae deh sabaraha jebolan Mesir anu haju di dia lu halehe sikat ku ulama Indonesia mah di samping alatna hadisna dan lain sebagainya doana lain lalaga mampus ya kajen lu artinya mah aya pribadi mah mangga-mangga teh tapi lamun geus nasional mui ngaharamkeun ngarokok mui pan mui mana negara disengsarikeun di Indonesia tumplekeun dalil sia mui ayo ngadu pokoknya teu kudu make jauh-jauh hujanana ku ulama Indonesia mah mui ngaharamkeun ngarokok dibere dalil i'lam annal awamila fin nahwi mi'atu amilin cak mui ka mana ta dalilna pikiran ku sia aing teu ngarti pokoknya diulinkeun ku ulama Indonesia mah diulinkeun nu mantap kuari NU ambalaya cari cing be ulama na tenang lain berarti cicing nyayomkeun engke didoakeun ke heula kumaha carana sebab ieu mah kajen kumaha ge imah urang imah Sunni ieu teh di Indonesia anu nyeun kekuatan Indonesia deuleu sejarahna sanajan bari keur acak-acakan ke berarti keur dihadean ya imah rusak meureun jandelana rusak meureun lawangna haju kentengna eueuhan atuh imah ambalaya berarti atuh atuh teh ngarubuhkeun doang berarti tetep lantaran ngarasa imah urang hadean heula coba atuh tang kentengna supaya rapih mulai emang kitu bae bangunan mah tuh ge rusak ke dihadean ke rusak organisasi ge sarua wari keur rusak atuh tetep lain berarti diantepkeun keur dideuleukeun urang omean yuk kitu kan di Indonesia nu mantak jang ribut eueuh di Indonesia mah tenang we heula kau eueuh piributan di Indonesia eueuh dek ribut gegedean geus dek naon ribut jasia dek salat elos dek ngaji elos dek dahar bae elos dek naon diribut
atuh sia teu meunang ge di nagara kawin 2-3 jas sia mah aing ge nyaho di Karawang boga di Subang boga geus sudah loba omong tah urusan negara urusan sia mah urusan sia geus sudah loba heuh nyaho tuh henteu jadi ribut di Indonesia mah lantak kembali deui urang ku ari ka kedaulatan bangsa Indonesia urang kembali bersatu yuk urang bangun Indonesia dengan ketuhanan yang Maha Esa kayahokeun aji ku ari ku urang ketuhanan yang Maha Esa tanpa aya mendiskreditkan yuk dalam negeri luar negeri kitabna eta keneh Quran hadisna eta keneh aya sautak saeutik perbedaan ulah sok digede-gedekeun menyatu demi keutuhan Indonesia geuleuh lalagaan Indonesia mah bake kasieun sote geus kituna tah asal geus hayo urang hiji bo ujianna nu tilok salat ti harap hayo geus hokana perang salat henteu puasa henteu hayo geus terus eta resep di Indonesia kos gitu tah nah iyalah kaum ad selesai ieu jang itibar ka Kangjeng Nabi bungah Kangjeng Nabi aing mah teu sabaraha panghinaan dibandingkeun jeung kaum ad orang kaum ad mah pohara jasa tinggal pang beberah ka Kangjeng Nabi dongeng selanjutna wa ila samuda akhahum sholiha urang dongeng kaum Samud dipimpin ku Kangjeng Nabi Shalih alaihi nu minggu hareup ngabesan rugi wallahu a'lam